Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping baraya simkuring. Wirena panginten dina dangat ayeuna simkuring bade kenalkeun atanapi masihan meninga ngeunaan tutorial memainkan alat musik suling Sunda. Panginten di video selanjutnya aya mangrupikeun sababaraha hiji lagu anu dasar pangintennya nu biasa dimainkan kangge pemula. Nah, dina alat musik suling Sunda ieu aya nu mangrupikeun disebatna laras. Nah, nu disebat laras teh nyaeta tangga nada atanapi skala nada-nada alat musik ieu nya. Mungkin dimainkeun dina lagu teh nyata laras degung ya. Di antawisna nadana naon wae. Nadana teh aya hiji teh da. Nah, da ditutup nu luhur tilu. Sadayana aya genep ieu teh liang teh. Ditutup tilu da. Da teh hiji nya, da teh hiji. Dua teh mi. Dua mi. Nah, ditutup satu atanapi hiji tanu ieu curug tilu na tah ditutup sadayana na mah. Nah, opat ti dibuka sadayana ya. Tong nyepangna kieu nya biasa we pasna ti. Nah, ti dibuka teras terakhir 5 atanapi la. Nah, terus kalima widi kanuda. Ada sabi orang dipraktikkeunnya. Hiji da. Dua mi. Tilu na. Opati. Terakhir 5 la. Tah, tos 5 widi kan udah. Jantan pami digabung. Enak atun uihkeun. Sakitu panginten anu kusim kuring di pedar. Mangga salajengna tiasa ngiringan lagu-lagu anu aya satos video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.